Tsummal khalaiqa tahsumul fil khalaiq. Annal khalaiq yusakuna jami'an ba'dal ba'ts wan nusur ila ardil mahsyar. Sanggeusna urang dibangkitkeun al-ba'ts tadi, seluruh manusia awit di zaman Nabi Adam berikut umatnya sampai umat akhir zaman dikumpulkan, digiring kepada mahsyar. Kepada mahsyar digiring. Selalu kami pada mahsyar. Namun pada mahsyar teh ardun baylo, tanah yang sangat putih. Kunaon disebut putih? Sebab can pernah aya jalmi anu dicek kana eta alam mahsyar. Tidak putih. Can aya jalmi anu dicek ka eta alam mahsyar. Putih. Qur'an sok-sok la fiha wajun wala amdun. Putih kok sok-sok la fiha wajun. Teu aya gejrugan, teu aya lekok, teu aya luhur, teu aya pokona rata kabeh. Lamun urang masuk ke bandara mah ongkos tempat parkir bandara kan rata. Ardun baino. Nah kabeh jalmi digiring. Di berbagai pelosok digiring ka mahsyar. Mungkin bakal dikumpulkeun di mahsyar. Nah, iya di mahsyar sabaraha lila? Lilana setengah poin. Ini kitab-kitab musuhin. Lilana setengah poin. Begitu digiring panon poin datang, 7 panon poin, deket juga. Jangan dia nanti alami kehidupan. Daerah-daerah. Panas, panas. Kalau kita jelma panas, penting saya. Panas, panas. Kamu saya bari ngarokok ya, jelma kepanasan. Ingat tis saya. Malah dia, tis, aduh, kamu tidak, tis. Batur tinjauin panas, panas. Emil, ente tuh ngomong panas. Kurang tis, tis. Ada panas-panasan. Sabaraha lila panas-panasan eta. Aya sedangkan maaf dalam keadaan kurotan, teu make celana, teu make baju, alangan kabeh laki. Teu make sendal-sendal aja. Resep benar. Resep benar. Coba kurang bayangkan kamari ngisi acara di Dengkok di jero. Eta kan jero muter nanti kali itu. Muter jauh. Jalannya kan ini. Balik ke kali. Padahal di Bangkalan kan seiman. Tapi jalan muter kali itu. Mencenjar, masuk terus kaditu, mikiran ini lo berada kebakaran, ini jangan lompat ke mana ya? Kebakaran kan ini ya kaditu jalan. Nah panik, artinya tadi pada pasar boro-boro nempo batur itu pakai celana gitu. Kurang pikiran kebakaran ini kok kemana lompat? Apa mikiran batur? Masing-masing, gitu. Mau mikir, wah. Ini orang kerjanya itu pakai celana itu. Aduh. Mual mikiran batur. Nah iya dalam keadaan telanjang, teu make naon, sabaraha lila setengah poe. Sabenerna. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Sapoe nanti sarwajeng 1000 tahun di dunia. 500 tahun kurang kepanasan. 500 tahun kepanasan. Eta dindingnya anu
batur cori pun sejabana aya nu kena cai kesang sampai kengkeongan aya nu sadengkul aya nu sapimping aya nu sakieu ngomong permok aya nu sairung aya nu teu kena nanaon pisan aya 7 golongan eta lahirna hadis Nabi sab'atun yuziluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Dina kitab saja diceritakan sab'atun yuziluhumullahu yauma la zilla illa zilluh fil mahsyar. Di padang mahsyar ketika orang lain 7 golongan tiis we karasana saha RT nu adil pertama. Nah RT nu amil nu adil, DKM nu adil, lurah nu adil, tuh saraki nu adil ketika boga pamajikan 2 kilo opat ulah dinu ngora 5 poe dinu kolot setengah poe adil ya mantap kayak dina kitab Bujareni Hikna teu meunang nganggurkeun ka awewe leuwih ti 4 poe teu meunang nganggurkeun awewe leuwih ti 4 poe naon sababna ayana batasan boga awewe opat teh supaya ke balik deui ka dinya. Tuh kitu mantap we. Para ulama nyimpulkeun teu meunang nganggurkeun leuwih ti 4 poe. Lamun leuwih ti 4 poe dianggurkeun saraki dosa. Nah, tulis di tembok lamun leuwih ti 4 poe saraki dosa. Pertanyaanna kumaha lamun awewe nolak? Nah, modal. Nah, kayak didinya deui, aya deui. Didinya lamun urusan rumah tangga ya seret di dia. Sunnah setiap minggu masak daging. Nah, itu kudu ditulis eta mah. Lamun 4 poe sunnah masak eta mah dicoret. Ya, ada ya Allah. Itu ya tadi dah Bujareni Hikna ya. Opat terus 4 bulan panglila-lilana 4 bulan lamun 4 bulan mendekat cetel pula laki maka awewe aya bintik-bintik ngengsang paling lila 4 tahun paling lila makanya lamun suami istri berpisah ngan awewene afifah artinya awewe anu benar-benar terjaga di 4 tahun kurang sebulan bener maka dina fikih wajib nu bertanggung jawab adalah suami itu suami itu asli berbalik deui kalau di sana jadi lain menang ngerong tapi itu adalah endapan pisaraki karena munculnya obat tahun. Kita dinamik jari hikmah. Orang balik deui tadi pada masa hiji RT nu adil, RT adil, lurah adil, presiden adil, suami adil, ulah nyaritakeun imam adil, imam mana ieu teh? Geus RT we urang mah. Terus anu ngomong, dia mah RT teh adil dah. Terus bagi sembako lurah doang berbalikeun. Berarti eta bakal kapanasan. Gitu. Ya. Amil adil. Ya. Adil teh artinya kieu. Arek orang dekat, orang jauh, arek bos tetep bae bekas gitu. Kalau bos anu di luar mah 3,5 juta. Ya, awas. Yang kedua, nah. Yang kedua, rajulun tahaba fillah wa tafarraqa fillah. 2 laki-laki yang bersahabat karena Allah, lain bersahabat karena marakona. Hanya bersahabat karena Allah, lain bersahabat karena jabatan dan lain sebagainya. Ieu anu bakal menang payung ke Allah Subhanahu wa taala. Nukatilu wa rajulun zakarallah fi lail. Lalaki anu selalu zikir ke Allah di tengah keheningan malam.
Jadi setiap malam Edi atau mah mengirim lah tukang zikir juga tuh. Saking zikirna, oh alat cerik mata. Nah, zikir. Nah, bapak opat, rajulun wa qalbuhu mu'alladun bil masajid. Lelaki anu hatena selalu ingat ke masjid. Amin. Terus iya tak kamu channel berkalimat. Laki-laki yang dirayu oleh perempuan yang cantik tapi dia nolak. Ya kamu ya. Nolak mung jauh. Jawabnya kamu cuma ini khositullah. Lalu nulisnya mah ini kesempatan. Ini khositullah. Terus selanjutnya adalah dari anus sadaqah. Hatta la ta'lamu shimaluhu an yaminihi, tangan kenjana penyawa artinya tarang ngomong-ngomong papatur cerita. Nah, ya saku-saku teh. Ya 100.000 bejakan hamba Allah pula disebut ngaranna, sebut bae ucek gitu. Ulah disebut ngaranna bejakan ucek bae gitulah. Hamba Allah itu ngaranna ucek gitu. Iya mah bung ria gitu. Bejakan ucek di Cinara bung ria gitu. Aduh. Terus ngadai jadi ngadai dah. Mana saat itu dijulung yang menjila ilajul imamun adil. Terus kok 7 kayaknya. 7. Hah?